Aduh, ayo nengah salu teh bararasa. Gohong mentora katanya teh. Itu anak yang kernaon ulang di kebon. Kunaonnya? Si nayana naon mah menikana disampeukeun heula nya. Lah. Kunaon maneh? Jadi kunaon maneh teh, Jang? Iya Pak, dulu teh keur loba pikiran ieu teh. Meniga ya, Jang, loba pikiran. Kur boga doma 2G. Lain soal doma ieu mah Pak. Jadi ieu mah soal hate, soal asmara Pak. Anak bapak sinarieun beuki ka awewe. Pasti ieu ku bapak didoakeun mudah bapak anu soleh nya. Ku bapak unggal peuting ge pasti didoakeun wae. Emang Bapak unggal penting sok ngadoa naon jang dulu gitu. Geus lah pohokeun nya. Nu penting bapak bahagia nu pamaneh heuh. Terus ayeuna dulu kudu kumaha Pak? Hayang ngungkapkeun rasa kaneng laras teh. Rasa serba bingung ulah Bapak. Makanya cinta pisan. Ning Laras, si putri desa. Ini apa eta? Bapak ahli dina percintaan mah. Emang baheula Bapak boga kabobok gitu? Baheula Bapak kawin jeung emak henteu bobogohan heula gitu. itu aja bapak mah kawin lagi jeung emak bareto. Ini dulu nging khawatir. Bapak mah tenang urusan asmara mah jago, tapi curhatna bapak bari ngalah suluhnya. Tuh, sok. Hari anak bapak mah mun soal cinta yang naon meni kudu hengker. Semangat di mana boga hayang ka awewe langsung kaburu ku batur. Sudah Pak, kalah ngeluh sebenarnya mah. Sudah Pak, modal kur boga doma 2. Baju ge metro melikeun ku bapak teh meni pelit-pelit teuing hirup teh atuh Pak. Lamun misalkan bapak apal maneh tiba itu resep ka awewe. Naon di nu teu pangmelikeun ka anjang anak bapak anu pangsolehna. Bae kabeh gitu sakedeung bapak geus teu kuat hayang ngompol. Apa ulah? Oh. Keuh doang Pak. Teu ngijina bapak ngompol. Ulah ngompol. Kumaha lamun bapak kababayan? Pak ulah. Bodoh ah. Gening bau hangsirnya. Iya bau naon loh? Kudu loge dicaram Pak. Dulu ngompol Pak. Goblok sia tengah bejaan ka aing. Anjing, bapak aing amuk. Yuk. Nih, tengah bejaan ka aing. Anjing. Cek dia.